Jul. Itu di gerohan. Hah? Ih, garel percaya. Naon? Kenapa mana hulang-hulang wae? Nanti keur mikiran si Abi ieu teh. Nah, tar ngaji wae budak teh. Kunaon nya Jelema nu kitu mana mah di pikiran. Ayeuna mah si teh tara ngaji nah nya. Kunaon? Pan ngangkut teh maneh. Ngangkut naon aya ente? Ngangkut randa. Randa. Randa keusik. Oh, keusik. Heuh, keusik. Pira kue randa mah. Urang teh kangen ka si teh euy. Kangen naon ai maneh? Kangen duitna urang teh euy ka si teh. Bageur sesak traktir si teh. Nah nya ih ka urang taran raktir. Wah, bawa. Kela. Ieu teh buah-buah naon? Buaheun ka maneh. Nya ada aku teh gay. Geus mana kini tah sare dulu. Dulu urang sare we yuk. Ieu lah. Percaya segala itu. Aduh. Si aduh mana ya? Minta antar itu. Baiklah serangan we. Aduh, nyesara di kieu nya taya nu ngabaturan. Eta ngiluan hadroh, siga SOS si Ijal, si Acil, si Sidki, si Ipi, si Adam. Jadi kabita yang manggung. Terus igangannya orang manggung. Duh, terus kieu. Keren dok, ente banget digoreng-goreng gitu. Da emang beut urang mah dibaheula lagi geus goreng. Nanti kunaon sok cerita ke orang. Ante jah saragedi hangilu manggung siga ente si Acil jeung barudak nu lainna. Tapi esok tara aya nu ngajak. Lentara aing ngajak do da ente mah tuh diajar wae oge can belul kumaha ke manggung. Terus kumaha tuh? Kieu we, urang isuk jadwal manggung jeung barudak nya. Maneh milih jeung urang jeung barudak nya. Jadi naon urang? Iya geuning barudak kan sok keresangan da pedahna kol. Cara apa meureun jadi kesangan. Tah kuku ente lapan hiji-hiji. Tah eta geus ente mangke di ditu. Narajis daripada ngelapan kesang marane mending ngelapan kesang randa. Lo tolos kene geus karanda. Sebenarnya namanya geus apal cara tatakolan gitu teh. Kieu ya. Cik kurang tes. Bawa alatna. Kita nongol ke alat lah. Cik praktekeun ke bibir. Tang. Oh, saya kan nang kitu di mana? Ki si emak. Aduh. Ente, geus ya ayeuna mah urang sare lah. Tuh, mah balik meneh mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Lah saja lah. Ja. Bentar. Bentar. Ini kamarnya tara ke dia Akhirnya make ge penting ka dieu atuh kemudian kena si alina heula meureun ayeuna mah. Keur ngaromongkeunan Iya.
biasa tak tarakan dia. Oh, Yuk yuk yuk. Gara rambut ini nyana rekaman. Jak, Naon? pangdalpolkeun ahe nila. Mau dek naon? Geus nepi ka dieu can. Kenapa? Buru. Innal habib al-mustafa Durafati wa duwafa. Saya Halo Andi. Anja. Ira ka dia Oh, ayo nak siap-siap. Kalau main lagi OTW dah. Iya jadi hujan. Oh mau atuh jadi ira ka dia Nya sarangan atuh jeung saha deui ari mana? Terus aya jadwal manggung deui can. Kangen manggung euy teh. Manggung. Kalem kamari urang geus ngorder. Aya. Tiket teh tersalah mah di acara sunatan. Ada sunatan siap. Siap tuh kayak orang latihan yang barudak pas ke dieu nya. Oh, ayo gas latihan. Iya aya nu miluan aya nu hayang miluan jadi hadroh. Bingung cina jadi naon. Nu miluan hadroh. Oh, gampang kalau we sok we asupkeun manggung isuk asupkeun we manggung tah. Tangki gampang pagawean mah. Pan barudak teh pan sok cara rape nya. Sok cara langkeun geus we tah budak eta teh anu anyar teh tukang mencetan vokal atau tukang mencetan panakol bisa jadikeun kitu supaya manggung. Bener oge nya. Oke, siap. Mun atuh siap. Kumaha aja? Nya engke erek ka dieu gedung deui mah. Oh, siap. Dan gerak cari gerak si ama gede-gede ngawas keneh ya banding jauh dari nagreg cep ka ustad genangan ilmu mata tungtungna ngadalil wae tuh adi tuh lancuk lieur Senangnya dalam hati jadi anak sultan, istri pun ada 2. Sultan bebas. Siapa datang siapa? Apa siapa? Sini. Ente gimana kabarnya? Alhamdulillah cager. Kenapa wajah-wajah ente kayak orang yang melarat? Anak kalau lihat orang yang melarat suka ngasih duit. mang kata mang artosna nulis mama teh Duit naon dari mana? kan masak kamari timbang teh nulis artos kasih mama kanggo pamer ka babaturan pura-pura jadi sultan lain diketan si mama Sultan melarat.
Hatur nuhun anu entos lalajo ti awal dugi ka akhir video ieu mugi dilimpahkeun rezekina. Tong hilapnya subscribe Dan like di bawah video ieu. komen wilujeng tepang di video anu salajengna.